bisa diijabah doa sateh lantaran dina hate eueuh dunyaan, di jero hate eueuh rasa agung, di jero hate eueuh rasa mulia, nu ngancik di jero hate teh kaagungan jeung maha kawasana Allah. Pol rasa kituna otomatis doa diijabah. Tapi kuari diberi hadiah ku masyarakat jeung ku pamarentah kulantaran manehanana diberi hadiah teh ditangga doakeun teu beres ka Kangjeng Nabi Musa alaihis. Sabab Kangjeng Nabi Musa deka negeri kelahiranana di Palestina, nyana titah dakwah di Israel, tapi terhambat di jurang teh akibat doa Bal'am bin Ba'ur. Masya Allah. Poha Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ilah Bal'am bin Ba'ur cinta dunia mimitina diberi hadiah ku raja ku masyarakat. Takwari ieu kan carita kamari bahwa Bal'am bin Ba'ur teh sakitu hebatna diberi ayat-ayat ku Gusti Allah. Boga Ismul A'zam lumun dibacakeun teh karasa diijabahna ku Gusti Allah sehingga digunakeun anak kunyana teh beres lantaran aya hadiah-hadiah ti raja. Tiga Bal'am bin Ba'ur fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawi. Ayat nu sakitu lobana di jero dada lepas seakan-akan eueuh we ayat dibaca mah dibaca ngan disungut doang, dipake ceramah unggal peuting kunyana 2-3 panggung, tapi teu asup kana jantungnya. Baheula ieu masuk ka kasino. Man salakha minha kaluar nya tina ayat. Mantak daek babarengan jeung pamarentah nu zalim. Babarengan jeung pamarentah nu zalim mah masalah lamun urang beneran dek nasehatanan. Tapi urang hayang babarengan teh hayang pamerena. Jeung hayang bersandingna dan lain sebagainya. Iya, tidak sawarena kiai nu cilaka, kiai nu ngadoakeun pamarentah zalim, ngadoakeun kana kazolimanan. Cilaka eta kiai, sanajan udeng-udengna sagede bakun. Cilaka. Masya Allah. Sing hararada. Ieu ayat bacakeun ayat. Walau syi'na larafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ard wattaba'a hawahu famathaluhu kamathalil kalb. Allah karim. Walau syi'na lamun kaulan agung jeung lamun kaulan agung ngarsakeun larafanahu maka niscaya kaulan ngangkatkeun ka Bal'am bin Ba'ur, diangkat ila manazilil ulama kana martabat mazilah derajat ulama. Jadi nak Allah ngangkatkeun jeung nurunkeun teh Gusti Allah nu agung sihad. Walau syi'na lamun kaula nu agung ngersakeun larafanahu niscaya kaula ngangkat ka Bal'am bin Ba'ur nu diberi ayat teh bihaku ayat diangkat ila manazilil ulama
kamanzilah martabat darajat ulama dengan cara bi an wafiqahu lil amal. Ku kaula dibere taufik daek ngamal. Masyaallah karim. Da batak lamun ku Gusti Allah dibere taufik ngamal teh ngamal hampang. Hampang beramal teh. Asal diuk maca sholawat, jadi teh otomatis injection. Masyaallah. Itu otomatis. Asal diuk zikir, asal diuk Quran, dibere hampang da dibere hampang. Penting hudang salat, baca Quran, zikir, dibere hampang. Eueuh pikiranna naon? Ka sorga teu hayang, ka neraka teu embung. Heuh ieu mah geus bagus. Pokona mah beramal we ka Gusti Allah. Hampang geus. Urang mah kuari beramal teh hayang ka sorga, embung ka neraka. Ya, tah mah kelas TK tah mah kos kitu mah. Ya beramal kos kitu teh kelas TK. Siap kunaon eta ibadah we hayang ka sorga TK. Nol gede. Ibadah nu hebat mah lain kitu. Sia eta kunaon eta mah raja amat salat jeung segala macam Quran. Ih atuh ieu mah panita Allah mah. Mun sia hayang ka sorga. Ka sorga bata mah nu sorga dan nu Allah nu rek kasupkeun Allah kumaha Allah bae. Mun sia mah meureun embung ka neraka. Urusan neraka eta mah urusan Allah. Ieu mah pokona mah dikalaksanakeun parentah Allah bae geus sakitu urusan ka sorga jeung ka neraka kumaha nu bogana bae. Tah urang ngadegeun ngeunaheun tah. Tapi dilaksanakan eta mah kelas wali kos gitu Pak. Eta kelas wali mah kos ka itu ibadah teu hayang lantaran jelema anu masih kene hayang unti mah eta mah budak leutik. Ketika budak gering kemudian dek dibere obat hese bae diulik ku dokter. Nah ayalah bodreksin ieu obat ngan amis orok teman kos kitu mah tuh. Ieu tah papais ieu dalam jerona ieu unti resep ngadar papais teh resep ka untina ngadar papais teh resep untina aya nangkaan dan lain sebagai cawat eta orok nu kos kitu. Ibadah ge ieu teh aing resep biasa aya sorgaan ya eta orok teh kos kitu. Komo teh mah ieu lamun dibaca sekean beuh warung maju beuh tah mah eta mah orok can lahir. Bagus parajas. Ikir cerita keikhlasan. Aju menang tante gitu menang. Ikir cerita ikhlas kelas tinggi. Menang mah menang bae daripada nya minta ka Gunung Kawi. Ye, atuh bandingan maca ayat naon ieu ayat wa azin fil nasi bil hadiyatu karijalu ala kulli dhamir yatina min kulli fajin amiq. Eta teh paranti ngaramekeun warung. Lamun warung kan warung bae. Kurang boga toko, kurang boga warung, kurang boga material, kurang datang ka nundutan berarti parah. Berarti nu meuli eta datang ka nundutan mah tuh. Tah sibuk mah ieu ieu can kaladedan geus aya deui mul ieu can kaladedan ieu wah eta ngaran rame. Nah, ieu ayat wa azin fin nasi bil hajj. Ya tu kerijalan bakal datang jelema di kulli fajin ami itu berbagai daerah. Uji ada datang kabeh ka warung urang ngahutang kabeh. Beak geus kabeh. Aduh. Nang saminggu tutup urang. Maju pede kunaon tutup ludas kabeh. Akibat daun wa adzin fin nasi. Teu beunang kitu tah ngawirida teu beres. Ngawirida nu mantep. Tak cerak kiai sabarang ngawirida. Woi, eta mah urusanna khususon ge. Atuh khusus sama tuh menang diberajakeun di dieu. Ngawirina sabaraha mimitina jeung teh mah kudu make sapi. Pak cerak kitu beres sabaraha. Ulah ke sia mararaju teu bari ibadah. Ulah geus nu aya ge teu kadahar. Lah cenah meureun kieu mah teu nyaho manusia sok geus uzon ka aing. Tuh iya orang kersaning Gusti walau syi'na la rafa'nahu lamun kaula nu agung ngersakakeun la rafa'nahu niscaya kaula ngangkatkeun ka Balaam bin Ba'ur bihaku ayat-ayat anu ku kaula dibikeun ka maranehanana diangkat ila manasilil ulama datang ka derajat ulama-ulama anu soleh lain sembarangan ulama
carana bi an nuwaffiqahu lil amal ku kaula dibere taufik daek ngamal. Masya Allah nu mahal na teh ieu taufik nu mahal. Mata kurang lamun ngaji tauhid fama syaa kana wa ma lam yasha lam yakun. Naon bae nu dikersakeun ku Gusti Allah pasti terjadi. Wa ma lam yasha lam yakun. Naon nu teu dikersakeun ku Gusti moal kajeun ku kumaha ge. Sebab Allah teh al-fa'alul lima yurid. Sangat migawe kana kersana. Kumaha kersana anjeunna wae eta mah teh. Wala mahroba li 'abdihi an ma'siyati illa bi taufiqihi wa rahmatihi. Wala quwwata lahu ala ta'atihi illa bi masyiatihi wa iradatihi. Ta eta udah mulai jadi tauhid teh eta. Tempat mabur tina maksiat ka Allah. Teu bisa urang dek kabur tina maksiat moal bisa kecuali ku taufik Allah. Kabur da jelema ti maksiat ku taufik. Moal bisa jelema kabur di hareupeun orkes, di hareupeun nu joget kecuali boga taufik. Dibere taufik ku Gusti Allah, mabur. Moal bisa mabur tina mabok kecuali ku taufik Allah. Moal bisa mabur tina zina kecuali ku taufik Allah. Moal bisa mabur tina korupsi kecuali ku taufik Allah. Taufik Allah jeung rahmat Allah. Jelema bisa na kabur tina permaksiatan, lumpat tina kagorengan kejahatan ku taufik jeung rahmat Allah. Sabalikna wala quwata moal aya kakuatan jeung teu boga kakuatan ka hamba ala taatihi ka taat ka Allah illa bi masyiatihi wa iradati kecuali ku kersani Gusti jeung iradat. Urang teu boga daya jeung kakuatan boga mengaji ka dieu teh kecuali ku kersani Gusti. Lainna urang ngaji ka dieu teh nang kersa Allah, nang iradat Allah. Urang teh teu bisa ngalaksanakeun salat lamun lain kersani Gusti. Teu bisa ngalaksanakeun puasa lamun lain kersani Gusti. Moal bisa ngalaksanakeun jitu berbagai peribadatan jeung taat lamun lain kersani Gusti jeung iradat Gusti. Inang maisha Gusti mata walau syi'na larafa'na. Berarti ku Gusti Allah teu diangkat. Teu diangkatkeun derajat. Lamun ku Gusti Allah deuk diangkatkeun derajat teu babari bae. Dibere daek jelema ngaji masantren betah. Sanggeus masantren betah getol di pasantrenna. Haji dibere paham ku Gusti Allah, sanggeus paham daek ngamalkeunana. Balik ka imah bener-bener ngamalkeunana. Meureun dikersakeun ku Gusti Allah endeuh diangkat. Haji daek bae baca Quran di imahna ge, daek magahan budak. Pentingna daek bae urad wirid baca selawat zikir. Dibere hampang bae kituna teh tah. Aya undangan ke pendopo diberi embungnya nama aidit nama dikiriman di dahar. Mulai tarada tiga sesetik kepala sesetik. Haji nyana ngomong ngarep-ngarep kamari mah ya kiriman ira kiriman di. Nah mulai guys. Alhamdulillah kemarin ya tokoh Golkar sumping Masya Allah horenganan Golkar mah balager jagana teh. Ih sekali ngaguriwalna mantep jasa. Aju ku yana di peta nomor teleponnya bapak, nomor teleponnya berapa sih? Nah kiai goblok tol sama kiai kosong lain nanyakan telepon Allah, nanyakan telepon bupati segala, gubernur segala, DPR. Itu kiai goblok bapak mukos gitu mah telepon Allah nuku ditanyakan emang kiai jauh itulah nanya kain. Telepon Allah mati mimiti Fatihah datang ke Qul a'udzu birabbin nas. Eta telepon Allah. Sok gerage baca. Nembalan Allah ke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Eta keur teleponan jeung Allah. Waduh. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Katakan deh, haji hai kieu ye. Teu sopan sia cek Allah ke teleponan jeung ai hai. Ai jeung bebenesia bo mani nyilip. Keur lobaan ge keke punten nya ai telepon we ge we. Wah teh ku galedeg gitu teh jelema. Oh blon. Urang ge hareup urang ge masih nyilip heula eta telepon jeung makhluk mah ai jeung Allah ka karakter Rahmanir Rahim. Soek bisa teh sumut sia. Bisa tekuat Masya Allah nada udah ada tak
teu dibere taufik ku Allah, teu dikersakeun ku Gusti Allah. Ai jelema nu dikersakeun mah ku Gusti Allah teh daek baca Quran, daek magahan ngaji, dipake ku nyana peutingna sare hudang teu puyeng. Padahal mah ieu sare teh jam 12:30 atawa jam 1 hudang jam 2 atawa 2:30 jatuh puyeng biasa bae. Berarti ku Gusti Allah diangkat derajat teu dibere puyeng. Haji isuk-isuknya biasa bae deui henteu tunduh. Mun dihitung-hitung sare teh ngan sajam atau sajam setengah tapi teu tunduh. Coba ge jenderal 8 jam masih kene kekesek kene. Panglima jenderal seruan. Dihitung-hitung 8 jam tambah 2 jam 10 jam atau mah hirupna sakedeung. Tapi tetep bae masih kena gegesek kene. Kodan teh sebenarnya puyeng. Aya tahajud isukna dibawa ke rumah sakit. Dibere taufik. Itu dibere taufik ka Gusti Allah tah. Henteu dibere ku Gusti Allah teh kakuatan. Lamun dibere kakuatan itu ku Gusti Allah, masya Allah tuh babari. Eta mah kumaha Gusti Allah bae. Urang dibere kakuatan ku Gusti Allah. Tek 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 tek. Ih. Ditangeukeun dunia di rate plek 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 plek. Ih, atuh teh mah urusan Allah kan, urang nu berusaha. Syekh Mansur, Syekh Mansur Cikadueun. Terus manehanana ke Mekah, di Mekah terus ibadah. Cek manehanana deuk ka Indonesia deuk ka Indonesia kan naik kapal kebal, baheula makan naik kapal cai. Angkleng-angklengan sabulan, sedangkan urang ieu teh henteu ka dieu dipanggil ku urang Banten. Berangkatnya melalui sumur Zam-Zam. Set naik di Kedomas. Berangkat jauh kene lebih kan lebih. Coba eta pekelalagaan, masya Allah karim, masya Allah. Di Kadomas mantap kaya tah urut sumur lah eta teh perlawanan pertama, kedua kali si kedua Cibulakan muncul nyana ge kaget lantaran buncal munajat ka Gusti Allah. Cek Gusti Allah Mansur tah kusia tutup pakai Quran. Dia mah Quran. Ulah loba omong, tutup pakai Quran. Jadi batu Quran. Nanti disebut batu Quran. Di Banten batu boga sejarah, lain lalagaan tambah turun temurun urang sejarah kos kitu. Masya Allah karim. Mulai ti Syekh Mansur, panjang lah mun dongeng nama segala Cikomoro panjang lah. Langsung nyana diundang ke Gunung Karang ke Sumur 7. Naiknya ka luhur, naik lain make suku, maka babacaan la ilaha illallahul jalilul akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Terus kan ulah ya maksudnya kusia didarengekeun, ke kusia dipraktekeun, lain jang ibadah endahan jang tuh siapa kadinya bae, gilir lah naon lah. Atuh aya babacaan. Tuh. La ilaha illallahul jalilul akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bumi buleud anu nahanan malaikat meudang tina nur Kangjeng Nabi Muhammad dengan kekuatan nur Kangjeng Nabi Muhammad bere kula kekuatan peureum hiber ge urang cih atuh ka bege moal aya nu kaluar ti nur Kangjeng Nabi. Ya Allah ya Rabbi itu babari babacaanana eta. Coba cenah gugul atuh lain sabaca-bacaana. Kudu ditapaan heula di jero cai. Ngeueum sajam ulah kaluar-luar. Dimimitianana ku panglima heula. Kaluhur innalillahi wa inna ilaihi. Kula eta moal pikuateun. Moal pikuateun mah moal bisa. Syekh Mansur mah Syekh Asnawi kemudian atuh kabeh Syekh Abdul Karim sama nanti atuh dibere kuat ku Gusti Allah tek kuat naik nya ka Gunung Karang lagi atuh lain lempang hiber set encan dijamah ku manusia baheula datang ka luhur pas waktu salat duha Allahu akbar eueuh cai cek cara eueuh cai jang wudu dia tepak tak jadi sumur hiji ngalahudunya nanti beres sholat zikir ke Allah
sambil zikir ke Allah kumaha lamun aya batur ya dek ngalawudu di dinya caina leutik di dinya nyeun deui jadi tepak deui tak aya deui sung ngadenge dongeng mah ditarpakan gitu ya ya urang mah panjeun sumur geus kikian Deres sama kikian ge 10 meter 12 meter zaman urang baheula ku hari kapan make mesin konceng tilu poe can mangi cai saminggu nya gandeng tatangga kabeh geus kararieu bae konceng durut geus teh datang ke anak udah dapat berapa mas 50 ada airnya belum ada sial ada juga asin biarin emang tuh urang teu kebeneran masyaallah tapi saya Mansur datang ke 7 tek 7 sumur di eta teh jang nyana jang babaturan jang ahli-ahli dinya jeung tatangga jang anu zarara 7 nu mantap jadi lamun urang nyaritakeun saya Mansur emang kumaha gitu ya Allah ya Rabbi tidinya lah tetap titik panjang dongengna tah ieu sumur 7 digunakeunana ku hari ku jawara geuh lamun datang ka dinya aya caian geus jagoan kajen ku kumaha mendatang ka dinya ucai nah lan lain sebagainya eta teh keur carita hiber kadua selek yen semua plak aya lah 7 dititip ku nyana nah moal dibejakeun tah nu kuari katitipanana aya kan arwahna sudah siapa sok aja di mana itu ende peta naon tuh sia ka ditu eta kusar itu kan hebat amat dibere kuat ku Allah bi an nuwaffiqahu lil amal mentang mata nyana teh sapoe-sapoe teu sare biasa bae sare sajadina bae keur ngaji los eta ge nanggo si Allah terus sia sok ka singgung lain urang mah kunaon atuh ngaji teh ieu ngap bae wiridan teh ngap bae salat ge nang maksakeun ieu teh oh teh dibere taufik ku Gusti Allah lamun dibere taufik mah masyaallah nu mantap ibadah teh urang teh nu paling hebat mah lain Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah lain eta Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim kalawan nyebut dengan Allah anu maha rahmanir rahim alhamdulillahirabbil sadaya puji tentu ka Allah nu mangger lain eta salat mah asli mah tah salat kos kitu mah bupati ge kos kitu gubernur kos kitu aya keur salat kabehan santri ge kos kitu kabeh tah sama salat jajabur tah kos kitu salat jajabur salat asli mah lain kitu salat model Kangjeng Nabi nu Kangjeng Nabi lamun salat teh cek Kangjeng Nabi teh asa ngobrol jeung Allah sehingga hazan kariweuh kasedih eueuh di bawah salat mantak di mana pusing Kangjeng Nabi mah salat kuncina kan kitu dina hadis di mana pusing baik pusing dunia maupun pusing akhirat pusing agama salat tentrem sebab tas kapanggih jeung Allah urang mah mun kuari keur centrang salat puyeng sabalikna urang mah salat bae panaruyang aing urang tah salat puyeng aing mah reungit ambalayah reungit nyara rocoan ka aing tah eta teh kuat beda dibere taufik mah diuk ge tentrem deuk baca shalawatnya dah ya Allah tah kuat taufik lah nah iyalah ketika kiai-kiai diberi taufik ku Gusti Allah daek ngamalkeun Al-Qur'anul Karim daek ngamalkeun isi kandungan Al-Qur'anul Karim nu diterjemahkeun ku para ulama-ulama ku para salafus sholih makanya na leuwih hati-hati leuwih apik leuwih hati-hati emang deuk diangkat meureun ku Gusti Allah jadilah sholihin naik jadi waliun min auliyaillah nang Allah dikersakeun ku Gusti Allah dibere daek diberi mantep beramal teh sehingga asa jeung Allah teh nang Allah lain nyana ketika ku Gusti Allah dak diturunkeun ilmu aya di nyana Quran aya di nyana lamun kitu ngaranna maca kitab aya di nyana hukum aya di nyana dah teges le barang lah nyana jeung pamarentah barang lah nyana jeung partai lain jore jeung partaina jeung pamarentahna kudu asal ulah hayang pamerena ulah ngadahar pamerena sebagai keur berangkat sabilillah yo jingjing kurang bupati jingjing kurang gubernur sing bener sia dibere duit ulah emang leutik
boleh. Ulah. Boleh. Urang berangkat yuk, urang rarapih ieu Banten. Urang rarapih ieu Jakarta. Ulah segala dipimpin ku kafir segala nanaonan. Iya teh mah gimana negara tuh sepenting mah jujur bae. Dek jujur ku baha kafir pugu ka diri da ge ngabohongan bahwa pangeran teh cak ada batu. Cak diri da bae ge gezolimin zolim atuh ngomong ka batur. Ulah sok ngomong teh di Jakarta kiai boy ini mah kafir juga adil cakana daya teh podo sero sia mah tuh. Ku pangeran ge teu ngarti nya dek adil di mana tuh. Jeung dirina ge zolimin zolim atuh kumaha jang batur. Kararesin ngomong kos kitu bae ge. Ngomong kos kitu ge mah keur jelema bae. Ieu cenah loba kita dianggap jelema aja ku aing mah tuh. Aduh, aya ge panglima na di dieu tuh eta prajuritna pan. Walau sina lamun kami ngersakeun cak Gusti Allah la rafana niscaya kaula bakal ngangkatkeun ngaluhurkeun ka Balam bin Ba'ura anu geus dibere Ismul Azam berbagai ayat-ayat anu sakitu hebat nabiha ku eta ayat teh walakinnahu tetapi de Balam bin Ba'ura teh geuning akhlada ilal ardi condong kana taneuh bahasana ge Gusti Allah teh akhlada padahal mah dimaksud sakana nu dimaksudna mamala artina teh condong tapi gak bahasakeunana make akhlada nganggap jelema anu neangan dunia nganggap bahwa di dunia teh bakal langgeng akhlada bahasana ge kinayah nu mata ku bahasa kinayah leuwih tajam tibatan bahasa tasawuf dilangsungkan ku Gusti Allah walakinnahu akhlada ilal ardi mun ku urang disogolkeun tetapi de Balam bin Ba'ura nganggap langgang di muka bumi ieu sehingga ayat-ayat Ismul Azam sakitu hebatna diojol ka dunia mata kiai mulia eta teh ku Quran kiai mulia eta ku kalam ulama kiai mulia ku rahasia-rahasia ibadah nyana disebut kiai diojol ka partai Golkar goblok tah kiai secuil dunia hilang kemuliaannya na diojol datang ka dolor kabehan wajib milih Golkar namun teu milih Golkar sia ujianana cilaka tuturkeun ati Allah wa ati Rasul dengekeun ku urang teh kiai eta sabaraha taun kakuatanana ujianana ngubrus ka sumur pareung bener sadaekna bahaya tuh ngomong teh atuh sederhana bae sih cara kipu doli endeuh mah maksudna sederhana bae itu dulur itulah atuh aya waktu mah urang hayu bae darah hukum lingsem kalem atuh jeron mah akur ya Allah ya Rabbi Masya Allah menghanyutkan itu mah itu ieu bahasa dage lain lalagan pohara walakinnahu akhlada ilal ard mun kurang dijabarkeun panjang melalui ilmu bayan mah hiji kinayah nomor kadua na bisa dijadikeun bayan hadis berarti akhlada bimana sakana geus jelas di dieu teh ilal ardi maksudna mah lain taneuh tapi dunia lantaran dunia teh di jerona adalah taneuh padahal mah dunia mah materi Gusti Allah wa mala ilaiha wattaba'a hawa condong kana dunia nuturkeun ka hayangna anu hina sehingga nya ngadoa wani ngadoakeun core ka Kangjeng Nabi Musa alaihissalam padahal Kangjeng Nabi Musa diangkat jadi rasul endek sabilillah jihad fisabilillah merangan musuh-musuh Allah ditahan ku doa Balam bin Ba'ura cilaka Balam bin Ba'ura diberi hadiah nu embung-embungan ge eta kan ti Balam bin Ba'ura atuh naon salaon bedana jeung kurang wae kiai mutatadina nu beneran haram deketan ku bupati haram deketan dibere haram dak deketan deui dak haramnya kalau situ teh deketan rada gede eta mah kumaha sararia beda janganlah atuh geus kitu geus muda jasa cak saha haram tuh si aya dalil lah kajian kumaha kita ya kiai tinggal nungguan we waktuna
tinggal nungguan waktu kirim aja dulur eta teh ribawi kos kitu teh bunga bang teh riba haram sia kredit anu dua akad haram sia datang kadinya aya pemerintah budak eta teh haram sembarangan ya datang dari kalian kiai eta teh haram teh eta mah kiai nya sebenarnya mah jadi maksudnya eta kiai maning dirate mau budak ini gua heula kiai haramkeun paling halal ke ji lu gak ligu kitu kumaha eta dicabut walau syida la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi teu saeutik keur mondok nama hebat jasa jadi kiai hebat barang mulia kuari diojol ku nyana kana dunia bersandinglah jadi mu'ilah depaglah dan lain sebagainya istirahat tinggal nunggu waktu teman kos gitu ngajual ilmu na jadi kiai lamun jadi mui buat lain-lain mui sia korup jeung pamerena lamun nya jadi mui negakeun hukum di negara Indonesia hurung sia kajian hukuman hurung lamun sia geus nyaritakeun hurung berarti kabeulem sia satu ku ari mui mana ku ari mui teh ya Allah mui teh sebagai filter lantaran negara urang negara demokrasi geus demokrasi mah teu berbau agama lantaran diserahkan kepada seluruh rakyat geus ditunda kos kitu masalah urang boga mui sebagai filter geus atuh agama teh ya ieu teh ya kitu melalui pintu mui sebagai toser jang ka pemerintah ku ari mui na geus polusi di jerona erosi kabelah dirinya teu pernah aya dengungan mui urang teh kuat daging kemari tengah bejaan haram halalna kuari berbagai-bagai lah geus harese ngomong urang orang di jerona mah atuh lain deuk caritakeun agama mui teh sarua dunia nu diarah teh atuh bisa komplotan kan itu walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa ya Allah ya ieu maka caritakeun anu baik anu dimui ai akhlada ilal dicondong kana dunia ma wattaba'a hawa tigeus leu bakalna ataupun dinu partai sarua bae atuh walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa induk dunia mah maupun di modern ya namun pasantren modern ai ngaranna mah pondok pasantren tapi anu jelas nama endek akhlada ilal ardi condong kana dunia wattaba'a boro-boro pesantren modern yayasan cara urang ge kuari pondok salapi tapi nu dimaksud mah dunia kene atuh sarua bae sarua ieu sapira wadah salap dengan ngaranna doang ai ujung-ujungna dunia mah kitu-kitu kene bae sarua teu saeutik jelema boga pesantren salap tapi orang di jerona mah ngajualan agama sarua ngan teu pati jelas doang salap mah rada deus bungkusanana rada deus aing geus modern mah teh geus dunia moalnya ka Allah bae kajeun kumaha kajeun ngomongna Allah-Allahan bae moal sebab lamun endeuh bener-bener ka Allah kembali ka salap wajen sasaha ge presiden deuk ka Allah kembali ka salap gubernur deuk ka Allah kembali ka salap pondok pesantren modern jelemana maksudna deuk ka Allah pasti ka salap sebab tuntunan nu asli deuk ka Allah salapi modern mah hanya omong-omongan ada doang sok renungkeun geura ge renungkeun ku urang deuk ka Allah mantap nu paling pake kasieun ku Amerika pondok pesantren salap pondok pesantren modern mah geus dianggap baturnya anak komo tanpa pemerintah mah anak sulungnya anak sulung iya pondok pesantren salapi cek Amerika waduh hese sebab ngadidiknya jangan nama biasa baik tapi di mana geus jadina pondok pesantren modern mah ngadidikna pohara jasa tahajud berjamaah salat tasbih berjamaah salat dua berjamaah tanyakeun dalilna berjamaah mah nanti mana teu nyahoeun atuh naon tahajud berjamaah emang pernah Kanjeng Nabi tahajud berjamaah baca salat tasbih berjamaah emang pernah Kanjeng Nabi salat tasbih berjamaah duha berjamaah hei pondok pesantren mah biasa baik santri lagi berjamaah ke cara
mantep baik biasa ngan kiai na ngadoa ya Allah ya Rabbi si eta tilok berjamaah Gusti tama ai kira-kira bakal bener lalaunan Gusti ulah sekaligus supaya daek berat mulai maghrib doangnya na hiji isya maghrib isya subuh matilok gege nya ta sebulan 2 bulan mikirnya dua jeung isya wah pesan teh salah kos gitu tentrem adem kalem tapi di mana geus daekna sebab berangkat tina nurani henteu kapaksa nya mah masyaallah geus lamun geus kos kitu loba jelema sorangan ibadahna tetep bae di kota di gunung akur bae nah lamun tadi cara tadi mah tadi berjamaah-berjamaahkeun asal teu berjamaah bae teu tahajud salat tasbih diberjamaahkeun asal teu berjamaah teu salat tasbih boro-boro masyarakat kiai na ge teu salat tasbih eta kiai goblok nungguan berjamaah we hayang di kiai-kiai kiai nu asli mah tilok kiai abi ngiring berjamaah ulah sorangan we sorangan horeng tilok nya ge sial teh kiai pisan kos nu ikhlas teh kitu pareng nipu sarua Iqbal Amin Banguro nyana teh kapincut ku dunia akhlada ilal ardi wattabahawa pamere pemerintah pamere tokoh akhirna tigesle nyana ngadoakeun jahat ka Kangjeng Nabi Musa alaihis digambarkan ku Gusti Allah famasaluhu kamasalil kalbi tahmil alaihi yalhas au tasrukuhu yalhas sifatan jelma model ban lambin bahura ma eta percis okos anjing masyaallah kumaha eta anjing-anjing tayin tahmil alaihi lamun anjeun ngusir ngahardik yalhas anjing mangelel bae aya anjing datang ka urang ku urang digebakeun hus anjing mangelel tatruku atawa diantep ku urang teu digebakeun tetep bae yalhas digebakeun ngewel teh digebakeun ngewel sebab nyana mah jadi watek ngewelna kiai anu cinta dunia kos Balam bin Ba'uro eta teh kos kitu sifatana kos anjing selalu ngelel bae lantaran di jero hatena dunia ngelel kos anjing naudzubillah min hali persi digambarkeun li anna lasat tabi'atun asliyatun fi lantaran ngelel eta watak anjing anu asli bakadzalika halul haris ala dunia kitu kene jelema anu kasengsem loba terhadap dunia in wa'adahu lamun ente mapatahan ka jelema anu cinta dunia la yaqbalul wa'da moal daekeun narima kana papatah tetep bae neangan akur jenjana dunia lamun diantep kurang teu dinasehatan walam taitu pewarisun aidon tetep bae dunia bae kiai lamun enggeus kos kitu percis digambarkeun anjing ku Gusti Allah ngelel bae di mana bae dunia jeung pondok pesantren modern maksudna dunia sakamana maksudna dunia di ondangarium maksudna berkat dunia silaturahmi ge ngaran doang nu dimaksudna dunia neangan ka murid ge dunia kiai kos kitu gambaranana anjing mal bisa dinasehatan sama kiai kos kitu kurang dinasehatan ngelel bae marah ngegel bisa jadi nasihat ngelel bae ilah kiai mantap kiai asal dibere bae ku pemerintah komo haju asup ka Golkar ngelel bae teteh ngelel dunia beubeuleun bae ka pendopo dunia maksudna diondang ke bupati dunia maksudna naik ka panggung dunia maksudna ye teu cenah kiai ikhlas coba ayeuna hayang nyaho kuat teu nyana naik ka panggung ikhlas teu dibere maksudnya eta teh ari putaran ka hiji putaran kadua teh begitu ngaron eta lain deh calon bupati teh osok ngider gitu kayak panggungan naon ngaranna pun
aing mampu ngadenge tinu sejen nah kampanye maksudnya aing geus jauh ti tadi teh kampanye hayang ngadenge jeru we gitu tah kampanye ya Allah kiai anu tadi aja kelan Quran kitab ekori kampanye sedih amat hina amat di dadana aya Quran di otakna aya Quran kunaon atuh pake ngadoakeun bos kitu hina amat cicing kiai mah ngadoakeun emak can bisa sholat supaya bisa pemerintah anu nakal supaya lempeng ngadoa ke Allah datangnya ka imah nasihatan ketika nyana diundang ka ditu ulah yang pameran nasihatan eta kakara kiai bener mal kebal umurna gege mal kebal umur di penjara nyana sanu daek pemerintah dinasihatan sanu daek mata kula embung diondang ge embung sebelantaran kula mah ieu ngomong bae hendeukna ngomong bae kula diondang misalnya pernah keur diondang kapan ka Polres kula diondang ke Polres gua nyaritakeun salah satu tanda dekatnya kiamat apabila polisi sudah make pentungan kula karena dia polisi dia bae anjing pamajikan ge pan halal hadir tah polwan karena dia bae itulah salah satu tanda sudah dekat kiamat. Hati-hati kalau polisi sudah urusannya diberikan pentungan itu adalah sudah ada dari kanjeng nabinya termasuk ahli neraka yang begitu aing kebal mal cek aing ge kebal mal nah sudah sekali ceramah aing dinyana aing teu hayang 2 kali tapi kerasa ku jantung nyana cukup aing masa kali alhamdulillah datang 2 hari tadi onang dong deui enteng mah aing kana ngodang ulah cenah ki cuma ku situ teu ngerahangan itu kayang aing berarti kerasa ku hatenya na cukup aing mah terus wasiatkeun ku sia tah ceramah aing ka anak buah sia terus datang ka kuari cukup aing sakali ceramah ngeretak kabehan beres ini saya teh yang 2 kali geus aing podo 5 lain maksudnya supaya sekali deui alhamdulillah gitu kan lain deui lain ki podo 5 sia ge sarua ngan aya nyana be digigir ieu Saya kiai betah jasa temang di pendopo baik di Polres baik kiai na tau ya kiai bener mal kebal buktina aing sekali doa aja jangan bejana aing dibahas baik terus baik sebeberapa minggu atau materi atau dibahas ini begini pertimbangan hayu ku sia kaji anjing mah aing mah teu boga pikiran naon penting sia balalandar alhamdulillah ku ari asal kai mah kula betul mau anu kasakarieu teh eta secarekan cenah ku kiai ya teh di hadis teh juga tuh kitu dibejakeun bae aja nangis beres nah lamun urang dibere taufik ku Gusti Allah dibere embung kadinya lain berarti urang ulah babarengan jeung pamarentah urang mah sebagai kiai bareng jeung pamarentah tugas urang ngasehatan lain ulah babarengan jeung jelema nu judi bareng jeung nu judi tapi urang mah tugas ngasehatan ulah kaget lamun kiai bareng jeung pemabok keur ngasehatan siapa sih sariri gitu dianggap bareng burung kiai tuh ya ilah Bal'am bin Ba'ura sakitu hebatna condong kana dunia digambarkeun ku Gusti Allah kos anjing nyelel bae dina kesimpulan anak jelema cinta dunia komo kiai ieu adalah anjing berarti Masya Allah anjing mah parabna teh kotoran di mana-mana nana lapar naon bae tai-tai ge kunyana di dahar bangke ge kunyana di dahar bangke tai kunyana dileg-leg ke nyana utah-utahna ge dileg-leg deui eta lah gambaran anjing geus kiai anu cinta dunia dibere ku pamarentah awalna tigeus leuk eta teh sarua jeung ngadaharan bangke utah diletakan deui mantak embungeun masyarakat ngaji ka Kiai Golkar teu hayang di mana bae lain di Tangerang bae Serang Pandeglang Jawa Tengah Jawa Timur teu daekeun kunaon ruhanina ngambe bau
sebab nyana ngaletakan utah nyana. Tanya kurang siapa tadi kan ente emang guna ente lah yang mau baik emang guna siapa tadi ente siapa ente baik ente mau ditanya kurang sih ente ayah ente bisa ngomong ya nak embung bayang mah wih pancenya pinter jasa nyaho aing ge grimau nyana asana pinter geunaheun ku aing mah teu geunah heh nyana kan make jubah aing nyaho jubahna gelobak kana teh sia ente nyaho teu hayang aing ngaji ka nyana teu hayang pondokna pan geus agreng nang pamarentah 2 tingkat anak sieun teu digarinyakeun henteu kurang mah henteu lah geus ngomong sia teu aya keur ngajawab teu bisa ku sebabna teu bisa ngajawab tah ruhani tah mah hese ngajawabna atuh nyaho aing hese jadi teu hayang pancen sia imana deukeut lain deukeut deui dulur barang mah ari sia teu ngaji henteu atuh sia engke kumaha eta nyaho aing bingung ari sia joret we ente aing nyaho nya dulur nya pinter nya tapi aing teu hayang ngaji kajana emang kunaon we loba omong sia teu daekeun rohani sebabna ngaletah lamun kagambar ku waliullah mah kadeuleut nyana teh utah diletakan deui bahkan ngising diletakan kos anjing we kos kitu masyaallah karim ieu cak lain cak kula cak Allah siapa bisa pajar cak aing lah ki uci bibisaanan cuma didengekeun bae kos kitu ge didengekeun bae kasih ka ditu ngaji ka aing teu nyanana hitap pamasalu da bejakeun da kanyana famasaluhu kamasalil kalbi tahmil alaihi yalhas au tatruku yalhas anjing mah mawa barang dahareun ngelel digebahkeun ngelel lapar ngelel diantep ngelel tanda bahwanya nama selalu ngelel geus kiai anu cinta dunia kos Balam bin Ba'uro eta teh selalu ngelel bahkan ki Balam bin Ba'uro mah dibuktikan nyata-nyata letakna ngelel datang ka dada bukti nyata teh mah ngelel bae kiai nu kuari henteu aing ngelel mah henteu ngan makna ngelel mantap ka kiai bener ngomongkeun bae di mana bae ngomongkeun bae nya mah ngomongkeun bae sebab bensinna teu beres bensin teu ngomongkeun ngan kiai Allah mah diomongkeun malah ngeunaheun nya mah sebab eta hadiah ti Allah lamun aya kiai geus jadi solihin atau jadi wali Allah diomongkeun nya mah seuri we alhamdulillah kunaon eta hadiah ti Allah dosanya diserot ku nya seakan-akan nya keun nyerotan dosa urang bersih nu diomongkeun anak mantap ngadoa lagi moal robah ku diomongkeun moal robah ku dihasudan moal sebabnya nya nama tetang Allah hiji bae masya Allah ieu gambaran anjing lain lalagaan na'udzubillah min zalika masalul qaumil ladzina kadzabu bi ayatina sifatan-sifatan etalah nu tadi dicaritakeun anjing ge intahmil alaihi alhas au tatruku alhas eta sifatan kaum anu ngabohongkeun ka ayat kaula nu agung jelema-jelema nu ngabohongkeun ka ayat-ayat Allah eta percis okos Balam bin Ba'uro Balam bin Ba'uro teh digambarkeun ana anjing anu selalu ngelel digebakeun ngelel diantepkeun ngelel mawa dahareun ngelel lapar ge ngelel bae Muhammad faqasusil qasasa la'allahum yatafakkarun caritakeun ku anjeun Muhammad al-qasasa dongeng-dongeng ieu teh caritakeun Muhammad ka para Yahudi dongeng Balam bin Ba'uro anu digambarkeun seperti anjing yakni kesimpulan jelema cinta dunia teh ieu adalah seperti anjing yakni jelema anu ninggalkeun agama ngajual agama eta teh percis kos anjing Muhammad faqasusil qasasa bejakeun dongeng-dongengkeun ku anjeun Muhammad ka para Yahudi khususna umumna ka urang kabehan
maksud la'allahum yatafakkarun, manawa para Yahudi teh berpikir bahwa jelema nu cinta dunia teh horenganan gambaranana anjing anu kadituna lamun nyana tadabur mikiran tafakur ayuk minun engke nyana bakal ngimankeun ka Allah. Nu tadina Yahudi percaya ka Uzair jadi percaya ka Kangjeng, percaya ka Allah. Nu tadina Nasrani percaya ka Tritunggal engkena percaya ka Allah ka Kangjeng Nabi. Urang ge kuari nu tadina teu percaya supaya percaya ka Allah atau urang mah geus percaya nu tadina ngambang-ngambang kuari jadi mantep. Tadi dimaksudnya supaya mantap. Oh, orang dunia makos gitu nyilaka mantap. Dunia rasukuli khotiatin. Dunia adalah pangkal daripada kejahatan dunia. Akibat dunia tipoleset urang. Masya Allah. Iyalah gambaran Bal'am bin Ba'uro, anjing nu selalu ngelel. Yes, sing ada sia kedai bersaya Kiai Golkar, awas aya anjing, awas. Bahaya sia ulah kitu. Ki aing ditakol nama. Iya, parang sana atau aya muik tuh, awas anjing. Ulah. Aing macana hadena lain mui, hadena lain Golkar, aing mah ieu mah PKB. Wuih, anjing bapana. Ieu mah PDI cenah buana ieu mah. Anjing kabeh. Kecuali lillahi ta'ala. Kalau mandek nanya baik, kira-kira lu di partai kiai aya udah lillahi ta'ala. Sok nyanyawanan siapa? Can dibere nyaho can nyaho geus nyanyawanan. Sogol sia teh sopan sih. Ai mah kieu bae atuh mah geus aya kos kitu sia mah lah. Geus pangnyontoankeun bae coba kiai saurang bae nu mana kiaina. Tuh pan neuleuh ka dieu ka heran ieu. Pajaro nya bae. Keur ieu. Tuh kamari henteu kuari ngamimitian deui. Masalanil qaumul ladzina kazzabu bi ayatina wa anfusahum kanu yazlimun. Allahu alam bermoro di panggoreng-goreng nasibatan kaum yani jelema nu ngabohongkeun ka ayat kaula nu agung ceuk Allah oge panggoreng-gorengna kaum mah anu kanu yazlimun anfusahum anu ngazolim ka dirina eta lah pangjore-jorena kaum teu percaya ka Allah jahat zalim ka dirina percaya ka Allah cinta dunia sehingga ngagesleuk cinta dunia mengkol akhirna tengah hiji jeung nu bener kos ki Bal'am lain kuduna mangadukung ka Kangjeng Nabi Musa alaihissalam dalam rangka liilai kalimatillah sabilillah endahan nyana nu ngahalangan jihad ka Kangjeng Nabi Musa berarti bertolak belakang datang ka kuari jelema cinta dunia jeung kiai-kiai anu beneran tengah hiji bae kiai ieu ka ditu ieu ka dieu kiai ka ditu ieu ka dieu di jero hatena adalah cinta dunia. Na'udzubillah min zalik urang resep kana dunia mah tapi urang nyuhunkeun ka Gusti Allah mudah-mudahan urang kabehan dibere terus kana dunia sakadar jang tatalang raga ibadah ka Gusti Allah abeh urang salamet kabehan fi dunya wala akhirah. Terakhir sakumaha tadi horeng kabeh kersaning Gusti urang datang ka dieu kersaning Gusti urang teu bisa nolak kana maksiat kecuali taufik Gusti penta ka Allah atuh jeung tafakuran geus renungkeun ku urang aing dibere ku Gusti geus datang ka mana ngalaksanakeun salat teh ieu teh ku Gusti geus datang ka mana dibere penghormatan jeung anugerah teh wali Allah telah jalain nang nyana nang Allah diberi penghargaan daek ibadah
zahiran wa batinan jeung henteu lesu-lesu ibadat boro-boro dia kita salat tahajud puasa cacak-cacak di titah perang nyawa taruhanana teu berateun bali Allah sebab teu kebal hirup di dunia jelema jihad fisabilillah maot di medan laga langsung surga nu ieu di imah bae embung paeh tinggal nunggu sabaraha tahun sih nyana embung paeh nyana teh embung paeh tapi teu ngahargaan ka agama 10 tahun 20 tahun 30 paeh kana paeh di akhirat teh berbeda gitu Masya Allah karim renungkeun geus datang ka mana urang menghargai Allah sehingga urang dihargai Allah subhanahu wa ta'ala urang menghargai Allah bakal dihargai Allah Allah mah kumaha urang nu mentak urang mah sebab ikhtiar aya di urang Allah nuturkeun kegeus dibere ngeunaheun karakter hampang ketika geus dibere hampang eta lainna urang anugerah Allah subhanahu wa ta'ala makin diaku makin nutup nanti kiai lu mantap diangkat jadi wali tengah aku jadi kiai tengah aku jadi kiai dan tengah aku tukang ibadah tapi orang mapan Masya Allah dipamer-pamer aing asal tahajud bae rada nyeri apa Masya Allah rada nyeri ya Insya Allah tengah ngaji bae aing masa poe asana puyeng eta mah geus bae teh beak kabeh beak ngaji beak tahajud beak salat ya beak kabeh dihapus kabeh ku Gusti Allah aing mah asana sapoe teu sodako asana gegeter ngageter bae mana sih pakir miskin geus disiapkeun bae eta mah geus kalakuan aing eta mah masyaallah aing mah geus jadi adat kos kitu teh bau siling sama mata sing ngomong aya pergi di luar eta wallahu a'lam bissawab Bismillahirrahmanirrahim Wayadu ziyaratil kubur yaiku den syarakeun ziarah ing kubur wa targhibu fiha lan ngademenkeun ing dalam ziyaratil kubur wa dzalika lan utawi mangkono ziyaratul kubur lil azati iku karna arah miulang miuruk wal ibrati lan ibrah tegese ibrah wa qad ajma'al ulama ulan teman-teman wis ijma wis kompak sapa ulama ala anna ziyarata ing atase satu ziarah ing kubur sunnatun lirijali iku sunah kadue pirang-pirang lanang lalak ziarah kubur wa ikhtalafu lan perebutan ya ulama fi ziyaratin nisa'i ing dalam ziarah pirang-pirang wadon amin umagai kutatap setengah saking ulama bayara utawi wong kang micara yaman tahrima ziyaratihin ing dan haram kenene ziarah nisa al-qubur ing pirang-pirang kubur sebahagian ulama ya kiai nu ngaharamkeun awewe ziarah kubur likillatil sabrihina karena kidik sobare nisa kurang tahan uji ndekna ceuk walamun ziarah ka kubur teh wa kasrati jazihina lan ake ngarasulana nisa jeung loba ngarasulana haram awewe ziarah ka kubur lantaran loba ngarasula
ditambahan deui ku ari Madinah fikih bahwa terjaga aurat ziarah ka kubur teh beungeut kadang-kadang buuk lurundayan kadang-kadang mah make calana nama panjang-panjang nama ngan nyepet street make calana street calana mah calana tapi bebelahna nyitak iya terkena ya kos itu aju urang nage deui lamun neuleuh kitu resep deui aduh urangna resep deui jadi nyetel namun urang neuleuh sakorodong make jilbab atawa make baju nu teu megah make gitu tutup beungeutna eta urang lagi teresep ieu teresep urang lagi jadi urang mah lamun nu dadana muka resep kadeuleu mentolna kadeuleu citakan cangkeng resep urang lagi kos kitu jadi kulantaran resep hawa nafsu timbul aju dihayukeun kan ku urang jadi awewe haram ziarah ka kubur besi terjadi aurat lamun gitu mah khusus we jahelatna ge besi terjadi khusus we tuh awewe ziarah teh aju lalaki-lalaki salah sebenarnya ulah teh nyampurna wastudilla ala zalika lan den amri dalil ingatase opo ala zalika ingatase mangkono tahrim bilani rasuluna kalawan ngalana teh kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahuna kadue nisa fil haditsil ating dalam hadis kang bakal teka ke ayat hadis akeun deui nu ngalaknat ziarah para wanita ka kubur wa minhum lan iku tetep setengah saking ulama mayarau teh wong kang nekadkeun yaman jawaz ziaratihinna ingonang ziarah nisa mustadilan ari amri dalil bian tarakhisa bian tarakhisa nabi fi ziyarat ta umur rijal wan nisa kalawan satu ngamurakeun kangjeng nabi ing dalam ziarah iku nyurambai tarakhis sing pirang-pirang lanang lan pirang-pirang wadon dina bahasa kaumuman kangjeng nabi tadi pazuruha mencakup lalaki jeung awewe geus anu ngarobah uru nyalin di mana-mana umum nu disalin atuh tetep nu nyalin atuh tetep kaumumanan berarti mencakup lalaki jeung awewe nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha geus lantaran didinya amar sabadana pinap nahi jatuhna kana ibahah atur neuleuh hikmah jatuh kana nadab nu jadi masalah ku ari eueuh anu ngebedah nyalin kana kaamran anu geus jatuh nadab atau ibahah berarti mencakup lalaki jeung awewe wali ala nabi alan kana satuhune kangjeng nabi alama iku ngaurukan ya kangjeng nabi Aisyah ta ing Siti Aisyah matakulu ing barang kang ucap ya Aisyah ing ma inda ziyaratil kubur ing dalam nalika ziarah ing kubur wa hadzal jawazu indahu mutawi kilawanang munggu ulama malam tatiz zairatu iku ing dalam salagi ora teka apa wadon kang ziarah bimunkarin niyatin
tetap kalawan munkar atau sasambat. Hiji ulah terjadi munkar, nomor kedua ulah aya sasambat. Zarahna sakumaha tadi tupikeun izoh itibar teu meunang aya sasambat. Urang lamun di pangzarahan Cirebon, di Cirebon mah rada rarempan datenya ngan kamari ieu tuh kungsi dibasmi dilempengkeun. Alhamdulillah tadina mah kapan sarua jeung mujab bon eta teh kitu ngakhawatirkeun terutama kaum hawa ditinggal di lempeng-lempeng nawe zarahna tetep ngan di lempeng-lempeng praktek zarahna nu jelas sunah ziarah ka para lalaki mun awewe diikhtilafkeun geus urang lamun keur hate rada teas ziarah ka kubur jangan leleskeun hate mah teu ka kuburan wali bae teu kudu, teu kudu ka kuburan ulama teu kudu. Kuburan sahabat kuburan sahabat. Urang datang ka kubur nangtung di kuburan aju diuk urang di kuburan. Tuju urang mikir-mikir ngaleleskeun hate mah kos kitu. Aduh sia ieu nu dikubur ieu kuburan saha ieu kitu teh urang teh leuwih kolot apa leuwih ngora ieu teh aing nu jelas kolot jeung ngora aja paeh bae aing ge bakal nuturkeun ka sia nu dikubur kumaha kabarna ieu di jero kubur berak ngomong baik-baik saja. Orang kaget udah kos gitu ya. Oh ternyata orang dan kabehan ge bakal para rae pejabat pae rakyat pae kiai pae ustad pae santri pae rakyat pae nu sugih pae nu susah pae nu sehat pae nu gering pae aing ge bakal pae cara sararia tuh awak deuleu tah ku sia tah tempat anu lila geus sabaraha puluh tahun ieu jelema dikubur di dieu geus sabaraha ratus tahun ieu jana boga imah di dieu sia ge bakal kos kitu ulah kokoman si awak bakal kos kitu hirup anu terakhir setelah paeh sia tadi jero kubur teu mawa ampar-amparna naon nu diamparan di jero kuburna si awak waris ya teu meunang teu asa ti kudu make kasur bae aju kudu make AC bae pan sia mawa kudu make kipas bae deuleu tah coba di jero kubur aya we nu masang AC aya we nu mawa kipas sia mangke ka kuburan mawa kipas bae tu nu leutik nya nyempelkeunana di mana setrumna di jero kubur bapak setrum atuh sakalian we urang masang di kawah ieu naon garang-garangna bok ka jero kuburan jang masang kipas masang AC atuh teh bisa nyetel musik di jero kubur ge wah bisa nyetel Oma Irama ieu mah calon presiden urang mana meureun aduh ya waktu di jero kubur mah eueuh HP eueuh TV geus kuari bungkung di luhur subuhkeun ku jadi torol tong kuduna jadi nyeubeulkeun sehingga sia di jero kubur mah eueuh kaulinan jadi siksa sia geus urang jarang ngaleleskeun hate mah teu kudu ka wali teu kudu ka nabi teu kudu ka ulama kuburan waya bejang itibar. Surang balik aing mah ditanya ku pamajikan teh di mana gaji saudara di mana tah didinya di kuburan cara ngajaran kuburan saha ngomong malah ngarti sia mah teu ngaji lain ke kakak beusi sepeleng deui ngajaran saha
Ngeus luhur pangkat aing mah tuh. Sama teka tiku siapa mandak ngaji tuh jadi ngerti soal zarah. Nah, jadi sasar kieu jadi ke haji. Lain jabatur teh ka anu zarah kadinya ka haji maka di eta mah euy, kuburan encek. Beran encek teh mah ka haji kuburan encek jarah bae ka encek ka encok lah pokona mah jarah bae. Kan bisa kos gitu sih ka haji barang ngaji ka Cilongo ku adi. Emang aing rada sepel barang ngaji. Ya mah teu ka artinya aing mah jarahna ke ilu jeung aing. Jarahna ke ilu jeung aing. Ulah jarah ka ditu bae sih mah ka ditu bae mah jarah teh mah hayang untung. Jarah ka wali sanga naik beus aja babagi kauntungan pantau mah kos gitu mah. Ieu mah lain jarah asli ieu mah ye. Kaji pendiri kos kieu ngajaran tasantiong kuburan Cina di jaran lah kuburan Cina tah kuburan babah tah kuburan encih tah sugan bae encih na keluar lah pokona mah kitu. Jadi jarah nak jang itibar mah bebas dek jarah ka mana bae dekat encek ke jarah tah kaditu katana gocap di Tangerang loba jasa tak kuburan dirinya tah ayo datang ke dinya jarah. Oh, jadi ajang itibar mah bebas jarah. Sepira nginget-nginget paeh. Kafa bil mauti wa'izu. Cukup paeh jadi nasihat ka urang. Urang maja tahlil teh jadi nasihat urang. Zarah teh jadi nasihat sebab zarahna teu akur jeung aturan. Di zarahna teh urang mah kudu pemimpin zarahna ge gerak teger-tegen bamaksudan. Ayo gerak tulis ya dia dah. Ayo ka dia lapor-laporkeun. Nah yang hasil maksud dagang teh jabatan teh tani teh coba dah nu jodona rada lambat. Ya, gerak tulis ka dia sangarana Epi Tamala. Oh, sia ngaran Epi emang. Maka Tamala. Nah, kebetulan jadi biduan. Untuk ulama santri umur 19 tahun jangan pernah aya nu apel ke balik jarah ke aya geus anji di jero hatena aing ke bakal tuh atuh tah langsung diijabah tah tuh ya eta kos kali itu tah pemimpin jarah teh salah lain kitu ceramahna zarahna sakumaha jeung aturanana tadi. Ya, ulah dijadi-jadikan kos nu muja-muja, kos nu menta-menta. Ulah tabaruk bae urang ka ahli ibadah tabaruk. Dulur sadaya ieu nu dizarahan ku urang wali. Nyana keur masa hirupna resep maca Quran, nyana mah resep salat, nyana resep zikir. Aju nyana mah anti kana dunia nu mantak diangkat jadi wali ge sugan we urang tas darah di dieu aju sugih. Cipan jadi kos gitu atuh. Sugan we jeung urang tas darah di dieu atuh urang katepan ku ahli duta tadina resep dunia jadi henteu duta tadina urang sugih atuh jadi susaha asana moal kebel moal kapake tah moal kapake pimpinan zarah kos kitu masyarakat teh ulah ilu kadinya kunaon sok susah tas darahna juga susah ulah urang mah neangan nu sugih bae salah bae urang insyaallah. An-Nabi Hurairah wallahu a'lam bissawab. Sallallahu